Nyai Arto Sulaiman Panginten moal cekap Inilah pernikahan adat Sunda di Karawang, sahabat Sarama ya. Pernikahan adat Sunda di Kampung Kamuning, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sahabat Sarama ya. Dina kalimat bahasa Arab ijab hubul akad pernikahan masuk sanaos tadi mung sabaraha menit ya. Tapi sahur Allah disebutkeun teh misakon golidon. Misakon golidon teh nyaeta ikatan anu kiat anu kuat. Mata disebut akad. Ari akad teh sami sareng akidah. Nyaeta keyakinan anu kiat. Janten ijab kabul tadi antawis Cek Wisnu sareng rakana ku anjeun. Eta teh painten ijab kabul anu janten pangkiat panguat kanggo ngalangkah di dinten ayeuna dugi ka